Aya papatah karun Sunda nu nyaurkeun kieu adean ku kuda beureum. Tah ieu merehatikan ka urang sadayana yen urang ulah sombong ku barang titipan. Ulah sombong ku barang anu jadi amanat sabab eta bakal disuhunkeun ku nu gaduhna. Lamun dikaitkeun jeung ka diri urang anu jadi titipan ti Allah Subhanahu wa taala berarti urang ulah sombong ku diri urang. Ulah sombong ulah peda pinter, ulah sombong peda urang beunghar, ulah sombong peda urang tiasa sagala rupa. Sabab sagala tiasa pinter urang beunghar urang eta nu Allah. Ulah dipika sombong nu kitu mah sabab lamun urang dipika sombong berarti urang tos ngarempak kana ugeran. Sebab urang mah teu ngagaduh-gaduh. Tah ieu. Jadi adean ku kuda beureum merehatikan ka urang sadayana yen urang kudu sadar diri lamun aya barang anu jadi titipan. Ulah diaku da eta mah lain urang nya. Hiji waktu bakal disuhunkeun ku nu gaduhna. Komo berkaitan dengan kahirupan mah sateu acana disuhunkeun teh bakal disuhunkeun